Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna daramang sadayana? Dina deungeut ieu Bapa bade masihan materi ngalarapkeun kecap. Dina ngalarapkeun kecap aya kabagi sababaraha hiji. Hiji ngalarapkeun kecap panambah. Contoh kalimahna, alus pisan baju teh dipake ku watimah. 2. Sanggeus dahar leos budak teh tuluy indit. Kecap pisan mah jeung teh dina kalimah di luhur disebutna kecap panganteb. Gunana pikeun ngantebkeun omongan. Contoh kecap sejenna, pohara, kacida, tea, geuning, atuda, wae jeung sajabana. Ari kecap leos dina kalimah di luhur disebutna kecap panganteur. Gunana pikeun nganteurkeun pagawean. Contoh kecap sejenna, gek, hing, beledug, berebet, terekel, jeung sajabana. Boh kecap panganteb, boh kecap panganteur, duanana kaasup kana golongan kecap panambah. Nu kadua ngalarapkeun kecap sifat. Contoh kalimahna, Dewi mah bageur nu matak dipikanya ku guruna. 2. Wah, tingali Roni make baju anyar. Kecap bageur jeung anyar dina kalimah di luhur disebutna kecap sifat. Nyaeta kecap nu nuduhkeun sifat atawa kaayaan hiji barang. Aya kecap sifat anu nuduhkeun sifat atawa kaayaan jalma. Contona bageur, beunghar, pedit, begang, lintuh, apik, wanter, borangan, jeung sajabana. Aya oge nu nuduhkeun sifat atawa barang. Contona tiis, panas, kandel, heuras, alus, goreng, rusak, herang, bodas, jeung sajabana. Nu katilu ngalarapkeun kecap bilangan. Leuh, japati dudi mah loba nya nepi ka 5 jodo. Cing meuli cau sasikat. Kecap 5 jeung sasikat dina kalimah di luhur disebutna kecap bilangan. Nyaeta kecap anu nuduhkeun jumlah atawa ukuran. Dina bahasa Sunda, kecap sebutan bilangan aya nu khusus, di antarana kanggo awi, sabebek, saleunjeur. Nah, jang bilik mah saliab. Kanggo cau, sasikat atau saturuy. Gula, sagandu. Injuk, sakakab, jeung sajabana. Mugi hidep ngartos dina pembelajaran ieu. Upami aya patarosan, mangga tiasa langsung di WA japri ka Bapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.